Pegawaian teh iraha geus na meureunnan ieu tukang kebon teh. Gaji mah gaji, geus bayar ratusan ribu unggal poe. Waya kieu can anggeus keneh wae. Aduh. Kulit teh kumaha sih nya. Rusing jarangar lah. Ningan ulin deui karanda TB ka mas TB nya. Tadi anggeuskeun nya. Pokona mah arek ulin heula ieu karanda lah. Pusing kawin kalau boga duit terlajikan hayang kawin aing karek banda boga emas 24 bukan we aing panen hareup mah kawin jeung orang Pasir Putih teh jadi. Oi, Dek, Ma. Ke mana Pak Haji Sege? Bang Ajang deui kumaha ya? Tadi tuh teh anu kieu anu gitar Spanyol Pak Haji. Mantep kok bener. Ayo siap Pak Haji. Kena tuh ya orang tuh. Arek make upan heula Pak Haji jadi luntur make up tuh. Aduh, kudu di make up sih geus gayang geus mah. Pak Haji aduh kera tuh usah yo. Gila tuh Pak Haji. Tenang kuliah kok aing. 2000. Tenang we, loba duitna. Ayo Pak Haji. Kumaha mah ya? Mana macan anggeus. Budak mangkat deui. Mana 13 duit. Kumaha wae nya? Pak Haji itu bawa beduk Pak Haji. Duh, tenang gampang. Papanajan anu bawa itu ya itu Pak Haji. Menang maneh teh heula ayo we sing sopan we pokona mah jeung Mbah Haji mah tenang. Oke Pak Haji. Bapak Haji bilang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tadi ketemu anaknya Pak. Wis mangkat. Nah anaknya jana kieu. Mbah Eno. Mbah Eno. Wis mangkat di mana ge? Digawe. Pak galak banget. Coba Pak Haji apa galak Pak? Nepangkeun Pak Haji. TB Roy. Di mana sih? Di eta di Tangkolong. Blok itu, Blok Kaliong. Iya maksudnya hayang ka anak urang. Muhun. Wis mangkat di mana ge? Mangkat. Digawe. Tapi terus janjian. Kamari. Nyampe. Ngomong atuh. Janjian naon? Janjian naon? Janjian kamari jeung si Neng. Wis mangkat eueuh. Arek. Ieu amang. Hah? Bah, ieu ngomong. Hah? Buktikan. Ieu teh. Hah? Heeh. Pengen ke anak bapak nu bohai nya. Ya, ayeuna mah jelema ge geus mangkat. Hah? Gitu. Terus janjian. Amang Di mana janjianana? di bumi. Bumi nya kemari. Geuning ieu teh nyaho-nyaho. Pas amang teh aya bapakna. Geus mangkat ayeuna mah. Ieu teh ngajakan nikah ke anak bapak. Mun. Di pasianci 1 juta. Wow. Sareng mobil. Tapi mobil kol buntung ya. Ye, jadi bisa. Lemun arek ulah make mobil. Kenaon? Ayo, kudu mangkat ayo. Buru.
Ayo. Ayo, sok. Macem-macem wae sih, ha? Wae. Balik. Balik. Sok, wae. Ayo. Haus yuk, kurang beli es yuk ke warung. Budak mah jarara aja nya, jarara berduit. Aing juga berduit. Abang aing kemana sih nya? Aing teangan ah. Tuh Neng tingali yuk lahan AKB yuk lahan di dieu teh besi hayanya mah Neng palai naon Neng Palai mobil ah. oh palai mobil tenang palai mobil naon Mobil Avanza. oh Avanza yo jangankan Avanza Neng tenang ama arek Ferrari arek limunsin pokoknya dibalikan wah haji mah lamun Neng sih kumaha Bumi ah. oh bumi rumah maksudnya oh rumah nu elegan apa nu kumaha ya Hanya elegan. oh tenang pokoknya mah dah pokoknya mah demi Neng mah ama diberekeun ku ama pokoknya demi Neng nu cantik ya Bisa wae ama. bener Neng cantik banget tuh pokoknya mah Neng oge sami meni cantik pisan ya Allah tenang Neng palai naon we ku ama di pasihan pokoknya mah tenang pokoknya mah nikah sareng ama moal sangsara pisan bagja dunia akhirat insyaallah tenang haji ya nu boga lahan ieu bade diternakan buaya tiasa pokoknya mah tenang jeung haji mah geus moal kuat gitu intina mah sing bagja lah pokoknya mah nya nya teh Neng nah kitu atuh Waduh, itu abah aing tuh. Karena tuh jeung dua awewe tuh. Waduh, ya ku aing sia. Aing mal hayang dahar tuh dibere dahar. Duh, abah aing ku aing jailan ya. Aing teh dibere duitnya. Wah, sia. Duit lima. Aing minta duit ke dia. kurang ajar sarol Neng, makan neng, kita mah jelema PHP dah. Mau dibere Neng Neng bohong bodoh eta mah. Kan di internet itu dibere duit. parah kok aing angkat sakat itu Yo. angkat teh Neng awas Neng sarul mah kade bener teh budak kurang ajar Sek deh bangsat we aduh rahasia deh baju aduh ya Allah kamar dijebur deh kos kieu pamajikan teh ribu ancarangan wae mau letak di mesin teka cokot kamari aing peribeuteung dia naon sih aing dar suka masih beas urang beuteung pisan beas kena euy coba oh geuning pambiasan beak geuning duh aing mah masih teh aing mau bisa nyango kamar aing candar dia salah tri mah kamar isinya Permisi Bapak. ya mohon Apa benar ini rumahnya Teh Kokom? ya saya suaminya Bapak suaminya? iya betul Oh, ya. Jadi begini Pak, Ibu Kokom itu punya hutang ke kita. sama apa Pak Dia pinjam uang kita Pak.
Dan sekarang dia sudah menunggak selama 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Total sama bunganya itu 15 juta. Ini gimana ini Pak? Duduk aja dulu Bapak sini. Yuk. Emak itu. Iya, ini. Saya sekarang totalnya itu sudah 15 juta. Bapak mau kapan? Itu mah urusan istri saya, Pak. Saya nggak tahu. Bapak suaminya. Enggak. Kalau saya tidak mau tahu, Pak. Pokoknya hutang istri Bapak itu harus dibayar. Saya nggak punya sama sekali. Ya terus gimana? Itu bukan urusan saya, Pak. Kasih keringanan lah, Pak. Mau sampai kapan? Ini sudah 6 bulan, Pak. Mohon lah, Pak. Mohon. Saya juga punya istri, punya anak. Saya usahain minta waktu. Gara-gara Bapak, saya tidak punya uang, Pak. Saya mohon lah, mohon banget. Saya pokoknya tidak mau tahu, Pak. Saya minta keringanan lah. Mau sampai kapan? Ya, 2 hari, 3 hari. sebulan lah, Pak. Bapak sudah 6 bulan. Kasih keringanan. Saya tidak mau tahu, Pak. Untuk saya cari lagi kemana ke Pak? Sampai kapan? Jaminannya apa, Pak? Sebulan, Pak. Hah? Jaminannya apa? Hah? Sebulan, Pak. Sebulan. Saya cuma ada rumah doang, Pak. Saya nunggu sudah lama, Pak. Sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan sekarang, Pak. Pokoknya- Masih minta lagi waktu. Minta waktu lah, Pak. Gimana sih, Bapak? Minta waktu, Pak. Mohon, jangan. Jadi gini aja, Pak. Kasih 1 bulan lah. Enggak bisa, Pak. Ini Bapak sudah kelamaan. Jadi gini, Pak. Sekarang rumah ini saya sita. Nggak mau, Pak. Saya tinggal di mana, Pak? Itu urusan Bapak. Pokoknya rumah ini saya sita. Gusti. Hirup aing kieu teuing. Ah! Obat aing, obat. Baheula aing teh kieu aing. Susah aing. Banda loba. Tapi ayeuna aing susah. Pamajikan teuing ka mana? Gusti. Kudu kumaha aing ya. Hirup teh kuat wek-wek teuing. Geus embung aing gos kieu embung.